nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kumaha ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana. Konyol sama guru torekat bos. Ngelakeun la ilaha illallah can loba ngaca sholawat. Torekat doloon. Guruna nu doloon. Iya teu deuk la ilaha illallah teh deuk ka Allah. Ai anu dilawangna Kangjeng Nabi. Waktu itu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh. Lawan ya kadi wae ditungtung ye asal sia deukeut ka aing. Urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah. Moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong. Kangjeng Nabi cicing di lawang. Ya ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi. Aing ayu anu ngusulkeun ka Allah. Abdi mah isin loba keperluan, aya keperluan naon? Abdi mah isin loba kabingung, boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah. Tuh Kangjeng Nabi nu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin. Hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Watuba liman ro'a waro'a man ro'ani. Watuba liman ro'a waro'a Habib Rozak. Terakhir tempat kos gitu. Lain Habib Rozak iyo. Tuba. Tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat, ijazah sholawat. Lobakeun heula maca sholawat ulang ngahayal jadi marifat, ulang ngahayal jadi wali sholawat bae heulana. Wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng elenan le pas menjeuna nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih. Nah, nu batak sholawat ka Kangjeng Nabi. Ai sholawatna nu mana ke ngajurus. Lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna. Sholawat nariyah syadziliyah. Sholawat Fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah. Sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tah mantap eta baca berzanji teh sholawat. Assalamu alayka zainal anbiya ya salamu alayk salamu alayka atqal atqiya ya salamu alayk ta eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang teh ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukumaha ge nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi sakena aduh lamun nya nabrak kebros cilaka sakena ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngim hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi
kaimpi kapanggih dina impian oh neng masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah teu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu seueuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyada kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggihnya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial